si Utemnya ngomong-ngomong ke kamari balik si Eta. Caka nantinya aku mana? Ya batur balik lumpang suku si Eta. Ih, non aingnya kepikiran si Utem pikir putih aing. Paling boga rasa gitu ya. Nyamun aing boga rasa kana si Utem. Si Kiwong bogo ka aing. Mas saya tanya aku nyari hati mana mun aing ngomong terbogo. Aing ngulin deh kawannya. Ulah mikiran baru dak. Kalau be aing dapat amat di lemburnya. Kalau si betem ya aing kan si boncos kemana ya lemahnya? Apa aing nongkrong kamu aing beh lah gitunya? Kenalan seta. Kebeneran orang panggil. kebeneran non sih dia? Hei, pokoknya nyamper ulin ya ka dia ge. Kebeneran panggil orang di dia ya. Ulin yuk. Ulin ke mana sih? Jaing mah super sibuk. Sibuk nanti ya, mikiran aingnya. Ih, gitu amat. Ngomong mengisi utang minta. Nek nanya ke si betem. Kita yang nanya doang. Wah, ya nanya ke si betem ya. Bogoh ke si betem ya. Ih, dia minta yang mah. Bener. Awas kau yang bogoh. Ih, jelas amat dia. Asa yang tadi tuh. Saya tanya, nanya ke si Utem deh. Curiga ya aing mah saya tanya. Tuturkeun ieu ku aing si bogoh saya tanya. Ya anak hiji-hiji nak kemana deh? Nyonge joncan aing ieu, masak gitu boga lauk. Tanggal dondong-dang deur kuan kali itu lumayan. Jeung barang akan sapoe ieu. Orang ngabrag meureun kamari saya tak ketinggalan di pantai sapoe teh ulin langsung leungit we di imah anak hiji gegara rati. Kudu aing bae turun. Milikan dondang deur segala macem. Mari tas saya teh mabur. Utem. Anak hiji alamat jadi ge main. Ngadondang deur sorangan mereka leuweung. Saya ngadondang deur lah, kayak jeung ngantu. Masya Allah baik, yuk jalan tiba heula. Kalau kau mengejar roki sampai ke cai nguyumbang, aku kau nyeplakan nila lele belut pas segala gitu. Pemerintah kumaha meureun ieu pemerintah apa urang ayo. Ih, ngeradik dia nya. Doang kieu ya lah di uruganan nya ku batu lain batu di aspal lagi mau di uruganan ini jadi anak masyarakat ya keluarga lain ku ururah acan kemana buah urah nama iya doang sama ururahan meureun di lembur aing mah iya dondang deur nama ya bagus ya dondang deur nama ulah kan cek aing naon mun jalan sama dia kieu malah bangun-bangun acan doang kieu yo dondang deur mah si Utem harai saya bukan anak hiji garana teh jalan rusak pernah gubrus-gubrus ya doang nah mau nulungan doang apa dia ge ngagedebrus kana Cileuncang di jalan aneh ting teh kumaha meureun ieu lemburnya teu dibangun-bangun jalan sekali-kali itu bangun baragus kalembur kencang kalembur mana mah baragus lembur aing doang eueuh pemerintahan udah loba ya lumayan ya jeung beteung aing doang masalah di sayur paling udah amat lu teh mah dek mantuan henteu sia dibere kejo bae jeung uyah udah amat bukan nyangku dari gitu mana ieu mangsa di suku wiji jajan 500 lebaran pe aku hari tuh hasil ketik acan oh jadi itu tuh hiji tuh lumayan aduh idak bobona anak hujan idak aing kudu geuran idak ka base camp sing jalan doang aing ripu ya. Bener. Kan dia ngeureun kena aing bogoh dia ka aing. oh aing bogoh Ih dia laki-laki bogoh ka lalaki deui dia mah kadang siragil di. aing lain bogoh ka dia bogoh ka duit dia meta aing jeung ngopi Duit dia aing ka bogoh dia lain. Tahan duit bae dia ka aing. emang aku jadi ka bogoh dia mun meta duit ka dia ulah mentang-mentang baju orang putih Dia aing teh duit, dan hayang dia jadi ka bogoh aing heula karena ko yang dibere duit. ih tayang teu beuki aing ini kan teu boga duit pada bogohan jeung dia Dina ge aing ngalaga dia doang, sanu hayang dia kana nanti aing hayang anak bogohan jeung lalaki di aing mabur aing. oh nya udah ngalaga aing banyak itu main daek tadi
lumayan menang duit. Bisa gimana lamunan mah? Pajar aing setan bukan si Irma setan. Endah si Utem gitu. Ih, motor halangan aing. Si Utem aya teh nya. Wah, bener dugaan yang ieu nya. Si mama ya aya rasa pogoh ya ka si Utem ya. Utem. Utem. Mare. Mak Dut. Ya ampun. Apa yang balik dinya? Masa tak balik deh. Wah bener ya nya kecurigaan yang iya. Saya rasa ya si mama dikasih utang. Terus aing kumaha aing mun bogohan ka setan. Udah diperjuangkeun ya poenya mah endah ieu. Terela aing mah pokona mah. Si Utem ya poe juga berjo. Kebenaran teh Madun. Si Utem teh. Pugu dia mah isu kau tak kalot ti mah ulun doa dong mah kamari teh gara-gara ketinggalan di pantai pundung ada lah tuh aing rodang dari sorangan bae bucan ngejak tanaon Masih pundung nyampe kuari. pundung doang mah pada aing boleh si kiwong teh di sahameureun Terus si kewong tadi kapan itu mamai. asa teh jeung sahameureun nya seperti nggak aing mau orang anak kumaha tah anak model kitu hiji-hiji dia naon yang lekan suter Terus teh kan gitu. ih jelas terus aing masak rodang deui heula Hah? Aduh, panas amat teh. So, gedang nama anak hujan ya, cuaca nama. KBS naik. Aduh, mana iya? Para makhluk bumi. Rehek iya. Aduh, aing dak umur 16 tahun. Kan boga acan, eleh mah budak SD aing. Waktu bengis boga ada aing tacan. Budak SD bengis ayangan aing tacan. Sebenarnya mah aing bogoh karena si Irma jeung si Mamai. Aing masih tolak doang nu nembaknya. Aing pokona ieu beh, lamun aing ditolak we. Letip TKW aing pokona mah. Kayak TKW mah tenaga kerja wanita nih. Aing berarti aing wanita lah. Ih TKI poho aing poho TKI. Tiga isuk dengan si Utem teh panggil-panggil apa di base camp gitunya. Kuing tong bela. Kenapa aja si bolot doang? Apa kuing ditanyanya yang si Utem gitu bisa nyaho. Wih si Mama itu buka dong lah. Bogohan kan aing jak adi karena kuing ngomongkeun tadi. Tembak lah ku aing mumpung ka dieu. Duan gitu. Bolot. Mengisi Utem teh dia. Adukna nangan lem bay. Aing mananya ge mengisi Utem teh dia. Oh, nangan lem jeung nyina layangan. Jadi musim hujan. Bikang-bikang dia menyina layangan si dia baturan aing di dia. Aing mah capek ngobrolin dia metrek nyambung-nyambung. Aing geus mendingan dengan si Utem. Aduh, aing can gen nembak. Malah embung. Lumpang tiheula di. Aduh, tinggal hiji deui. Si Irma teh daek aing mabur ya TKI. Aing di mah larung sing bebek Irma ditembak wae gua mah andungeun aing galau bae lah ini kebon lah. Iya ya koen kemarin di tangan nih caplak dia koen ya. Nah dia kapanggil dia koen. Naon kamari koen dia di tangan dia. Naon gitu. Atuh dia kamari tuh naon dia naik angkot ngomong makan aing naik beat dia orang dia naik angkot. Lembang naik bisnis mah dia capek aing ge. Atuh dia pohal ngomong makan aing teu boga duit dia aing mengatruk di pantai ka dieu. Dia aing gelut jeung aing dia. Gimana nama dia? Atuh aing di kebonnya aing ayo. Aing ngisin dia mana dia mana tem. Aing ngisin kana dia aing ngisin. Ayo dia jeung aing dia polis deh. Ampura teh mampura aing. Allah ya uang puraan jeung aing mah. Ampura teh mampura.
Nah dia, nah dia. tuh jisi kiki om. Mana dia, mana? Tuh itu tuh. Woi, bangsat juang dia, kase. Awas ya koin kase, dia muka panggi, dia mau beres hidup dia koi. Latang kilain lah. Aing tangki lah daripada galau. Kase, jangan lompat. Aing lu tong dan. Saya dia nonton. Tuh dan kenek tanggul itu tong be ku dia ge. Oke, cobain om. ya. Itu om sieun aing tadi tong bisin kaset. Tong baik itu. Mana ya? Bilang dia itu masih utem. Utem. Ih, saya tenaga. Utem. Utem. Udang utem. Utem. Udang. Utem. Udang. Lu gerep aja dia. Utem. Utem. Sebenarnya aing ngomong ke dia utem. Udang wayahna. Utem. Utem. Udang utem. Hirup deui kayak urang bobogohan utem. Utem. Si mama bogo kaing. Siap bener mah bogo kaing. Henteu aing mah keceplosan. Alah ngomong bae sih. Bener henteu aing mah. Bener. Bogo kaingnya. Henteu ini. Jelas ya. Henteu aing mah. Bener itu bogo. Amu teu bogo aing pisan dilah aing mah. Bodo aing pisan. Heuh, utem udang aing bogo ka dia. Bener ya bener serius. Heuh, bener cius. Bener. Heuh, Bener ya serius. bener. Asik. Alhamdulillah. Ma, aing muka ka bogo ma. Ayo ulin yuk, ayo. Panggilnya aing mah eta suara-suara nang suara si Utem eta. Cuman di mana sih eta doang nu gorowokan mama gitu. Badi itu murid itu doang nama tuh. Mai, ya orangan gelisnya karak sadar aing mah. Aing isin dia. Ya, wah cecakan leungeun muhrim dia. Ma aing kori bogohan si mama ya mah. Bukan. Aing dia tisuk yang ngilikan dia. Minta pangalakeun dondang dur. Aduh jeung naon dia. Semangat nyanyakeun ongkol ka aing tengah bejaan mun pangijing si Utem. Kan sekarang ka pagi. Dia. Dia mas baik. Sama jewer be manu kenceng main bahagia mah. Dadah ayang mamai. Dadah utem. Bisa aja. Enggak ayang mamai. Mak, nu kenceng jewer mah. Teu karasa mah. Kenceng mah.